به الكريم وهو أصدق القائلين تبركا بذكره وتعبدا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. Al-hadis ma'nani Allah wa rasuluhu a'lam bihaqiqatil murad. Tabarrukan bidu'a Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mar'uman wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan ma'suman برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Puja segala syukur hayu urang sampaikan ke Allah Maha Ghafur. Salawat sinar salam pamugia dijurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya wasana habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan para ulama dihormati para masyayikh imam, para kiai, para adingan, para asatidz, wabil khusus kersana kursi abdi anuti Pasir Muncak. Kursi abdi dihormat, oke mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu para alim dan ulama sing ditambih-tambih kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintahan di bawahan di atasan, di atasan di bawahan, berkursi abdi dihormat di kalian mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak RT ya, Bapak RW, alhamdulillah dapat hadir di tengah-tengah bulan sore. Bapak Lurah, sejodoh, ayah. Urang doakeun ieu para aparatur pemerintahan mudah-mudahan sing diluncur langsarkeun dina membantu tugasna Allah Subhanahu wa taala. Sing ditambih-tambih kamuliaanna Allah Subhanahu wa taala. Sing dijalankeun aparatur pemerintahan anu adil kanu janten rakyatna sing biasa nyontoh kana sakumaha kepemimpinan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus kapara panitia penyelenggara dirayakeunana memperingati kana dilahirkanna diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu parantos ngorbankeun harta tanaga katut nyabutanana nu dianggo kana ieu peringatan disrokeun sareng dimi'rajkeunana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sing dibales Allah Subhanahu wa taala kalawan balasan anu berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, pemuda senarang pemudi, bapak-bapak yang ikut kalian kali, santriawan santriawati, Nubusim abdi dihormat bagi mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nusadayana empat berayaksa dina dia tempat maksa sinarang tujuan ta'zim wa takrim kana disorkeun sareng dimi'raj dengan
diseureutkeun milik dalam rezeki Tuhan halal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Namun papasaran urang sadaya wali doakeun semoga Allah Subhanahu wa taala sing dikabul. Nu barokah hutang sing launa sutana, nu barokah